Wilujeng isuk-isuk anu di lemburna isuk keneh, wilujeng barang anu di lemburna barang keneh, wilujeng sonten anu di lemburna sonten keneh, wilujeng wengi anu di lemburna wengi keneh. Yuk lalu video ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iniping ya. Sekarang seperti biasa saya masih berada di sawah ya. Ingin melanjutkan pekerjaan yang kemarin yaitu macul sawah takoskieunya. Ya simak videona selanjutnya. Tong hilapnya subscribe heula, like heula, komen anu can subscribe heula, anu can like heula. Ajeng nu can komen heulanya. Hatur nuhun ya. Tah guys, ieu nya hasil gawe anu kamari alhamdulillah tos sakotak deui nya ieu teh di jam 8 kamari teh dugi ka lohor nya. Tah ayeuna mah urang teh erek macul anu gigireuna nya beh kidul. Estimasi masih dugikeun ka lohor deui nya. Alhamdulillah pacul tos sayogi. Cege oge aya nya. Karenu iteun. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung wae guys lah gaskeun nya tanpa basa-basi dan omong panjang. Ieu sim kuring langsung wae ngahajarnya taneuh dipaculan jaramina hiji-hiji ameh rata sadayana nya ieu teh. Ieu teh salah sahiji macul yang efektifnya, efektif biaya dan apa ya? Dan biaya ya, betul sekali. Karena nantinya ini teh gak bakalan di traktor. Kenapa? Dari video yang sebelumnya kan saya sudah jelasin ya, karena ini mah sawahnya sangat dalam sekali. Jadi kalau traktornya masuk ke sawah ini nanti traktor teh dibubuynya moal tiasa ugah deui mun cikasar nama. Jadi hararese nya. Jadi we kusim kuring teh ieu dileukeunnan nya dipaculan lah. Engke teh tos dipaculan teh nya terus digarok, tos digarok teh nya kadituna mah terus tandur nya kitulah proses namanya. Sok we lah tingalikeun kumaha sih ari naon tuh ari macul teh nu baik dan benar. Dah sim kuring ge can bener ieu teh macul nanya. Sok we tingalikeun dina tutorial YouTube anu sanesna anu seueur nu lalajoana. Sim kuring mangan seukur pemula ieu mah tambah kesel we di bumi daripada cicing we di bumi. Bener tah keneh ka sawah cik tadi ge nya. Aya di sawah mah rupa-rupanya aduh ieu teh sakaligus nya jeung sim kuring mah olahraganya hitung-hitung atuhnya olahraga kos olahragaan matara atuhnya olahraga macul we da ieu ge penuh dengan tenaga jeung deui nya ieu mah bermanfaat teh kumaha cenah bermanfaat mah sangat banyak sekali nya kahijina mah menjaga kesehatan tubuhnya. Jadi si non tuh si awak teh ulah dicicingkeun wae hayunya ceneten we di bumi eta. Jadi harus digerakkannya ameh teh gendut teuing tuhnya. Jadi ameh sehat ameh teh babari teu damang kitu tah. Buset eta cenah si Iniping meuni kuat pisannya euy macul tepikeun ka semangatna kitu cenah kanyat sakotak sapoe cenah alhamdulillah nya. Kumaha sih cenah rahasiana rahasia mah biasa we tidak merokok nya pasti nama rutin berolahraga olahraga naon we. Nah terus teh tidak begadang pancen cik Pak Haji Roma Irma ge begadang jangan begadang cenah kalau tiada artinya begadang boleh saja kalau ada perlunya. Kan eta teh menandakannya jadi silirik eta teh ulah begadang lamun teu aya artina. Sok ayeuna nya mun begadang tidak artinya mah ari peuting non tuh begadangnya ari berang kalakah sare eta mah jadi kelalawar nya eta mah data aya gunana. Lamun dipake kana kasayan mah nya bagusnya. Komo kana pengajian mah sangat bagus sekali nya. Tapi lamun kana main game atau sagala rupana anu tidak ada manfaat mah jeung naon begadang ge atunya keneh ulah begadangnya. Gitu we lah rahasia namanya. Jadi ulah membuang waktu yang untuk tidak yang benar, harus yang baik-baik saja guys. Lu sana kan itu.
Tah guys nya di sawah mah kudu sering lobakeun minum cai herang nya bisi dehidrasi. Mantak ari sim kuring mah nya lamun ka sawah teh sok seueur nyandak cai teh nya. Lamun misalna aya nu tandur anu panen sok seueur nya nyandak cai teh. Da ari di sawah mah nya eta karesepna teh cai nya bangsa minuman. Alhamdulillah guys, ieu nya macul tos setengah kotak deui. Sakieu ge penuh perjuangan dan keringat ya. Jadi sesana teh ieu tinggal setengah kotak deui. Jeung deui nya ieu teh engkena teh bakal diratakeun nya ku garokan tah gitu. Jadi ieu teh masih keneh perjalanannya can deui kudu naon tuh kudu ngabidihkeun di ek tandur teh gitu. Tah ieu salah satu naonnya salah satu tahap dan prosesnya lah dalam menanam padi. Jadi inilah guysnya tentu perjuangan menjadi seorang petani teh sangat berat sekali. Tah mun maraneh nonton mun mun nasi beas tah atunya lah gitu dahareun teh dibeakeun teh tah inget perjuanganna eta guysnya capek kieu tempo nya sok sing karunya kasih bapak kasih mama anu berjuang nengan nafkah da ieu sami nya nengan nafkahnya. Mun petani orang Indonesia mal dahar rata-rata makanan pokok orang Indonesia teh nyaeta tina beas pare tah ieu salah satunya nya. Jadi mun maraneh teh ulah kebluk ulah cicing we di imah ulah sare wae komong mun lalaki mah cicing we di imah eta teh sarua jeung jiga awewe eta nya gitulah. Guys jika nama ya moal dilanjutkan tapi karapihnya soalna tah aduh nyeri pisan ieu panangannya tuh bareng kieu jeba non tuh sawahana taneuhna nya meni heuras pisan tepos kamari tah lamun ieu mah nya rada non tuh ada cepel lah jadi bebarik gitu di pacuan leh aya nu itu mah ada heuras jadi lila nu itu mah euy jeba loba jaramian tuh aduh geus jiga nama ayeuna mah rek kocok heula we da geus tareh lohornya. Guysnya ayeuna mah cuman bersih heula kocok heula jadi kaimah teh teu baralok teuing salana pinuh tuh letaknya datna air di sawah mah kudu kocokan tah make daun peuting selongnya sabun alami ieu mah tidak mengandung kimia alami pisan ieu mah. Nya guys tong hilap subscribe heula ieu channelna nya tonton oge komen oge guys lah tetap selalu bersemangat apapun yang kalian lakukan selagi itu baik lakukanlah ya. Ini daun guys ya loba daun ieu tah jadikan pambasok kena ya tanya tidak ada sabun tidak jadi saya yang lain sabun kolek tuh sabun mandi yang penting mah bersih piakeun lah senang jadi guys menang belutnya hiji sana manu kamari nya benang deui eta mah ting jadoh ting naonnya dilepaskeun deui we belutna. Nah cenah teh sakola atas rapi sekolah nage
aktivitas naonnya kieu we di sawahnya. Oh, penuh ya dipenuh ya solokannya. Kayaknya letik terusung halodo juga nih. Soalnya tiwengi dia ya teh cuaca teh menit tiris. Biasa nama sok menandakan halodo. Terus aduh unggal ketinggi. Tang hilapnya jaga kesehatan, jaga stamina tubuh, ulah orang imam nutup para robohnya. Ingat ente rawan penyakit. Ya sakidulah ti abinya tur nuhun kana perhatosana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.